Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Goro Bacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Peuting nu pinuh ku bulan bagian katilu. Ieu yasana Bapak Maika. Satu acan dipedari ya dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Ras deui ka inai hatena ngalakat teh. Geus 2 kali aing gagal tina percintaan. Sugan aing mah hirup teh ulah make cinta. Keur diri aing sorangan geus karuhan cinta teh teu mawa kasenangan. Mending ayeuna mah mikiran nasib dulur. Tapi ka mana atuh neanganana? Kumaha engke bae nepi ka sisi langit bae sugan. Liwat lohor si omah datang jeung lanceukna ku Hamdan dipentaan tulung supaya daek ngesian imah mintar sih. Itung-itung titip sagala paparabotan meunang dipake. Ari lilana teu ditangtukeun puguh bae daekeun da maranehna teh masih keneh saimah jeung kolot-kolotna. Parabot mah moal dianggo cenah ari lain perlu teuing mah. Sanggeus mereskeun imah jeung si omah sakumaha pamenta mintar sih Hamdan balik ka imahna. Dahareun geus sadia tapi cacakan ti isuk-isuk can kararaban sangu sakeprul-keprul acan iwal cai kopi mah sacangkir. Dah hate keur baluweng daharna teh teu bener sahuap 2 huap cul bae ditinggalkeun. Bus ka kamar ngadon ngagoler mikir-mikir pilakueun nu ngabingungkeun teh eta ku teu puguh nu baris dituju ka mana heula. Nah benar mintar sih kaluar ti Bandung atawangan sakadar micen salasah wungkul. Akhirna Hamdan mutuskeun rek neangan di Bandung heula bae. Lamun geus boboleh di Bandung kakara ka tempat sejen. Hiji-hiji babaturan mintar sih nu manehna apal mah dicatet tapi nah daekeun mintar sih nyururuk di salah saurang baturna dina kaayaan sarupa kitu. Butek, poek, lir peuting nu tanpa bulan tanpa bentang sama gaha. Rencana ditunda heula nu perlu dipigawe ayeuna mah manggihan si Amir ngabudalkeun heula ka keheul jeung eusi hate supaya manehna ulah tetep boga sangkaan goreng ka aing rek percaya rek henteu eta mah teu jadi soal kitu ceuk hatena. Bada salat magrib leos Hamdan indit ka Cilentah ka bubina Paangga. Harita inai keur dihareup keur maca buku ngadenge sora Dukati inai norojol mapageun. Kang Dan, sora inai pinuh ku madu, tapi banget Hamdan dari pisan. Cali Kang Dan, pokna deui bari nyampeurkeun. Amir aya. Inai nyeblak da biasa nama Hamdan teh sok ngabasakeun Kang Amir, pang-pang nama ngadenge sorana basa nyebut Amir, payet lir batrawali. Aya, mangga atuh kalebat. Sawios, diantos di dieu bae. Punten pangwartoskeun penting kitu ceuk Hamdan bari ngoncikeun motorna. Inai netep ku rupa-rupa pertanyaan kagumbiraan tina beungeutna nung tutan leungit. Aya naon Kang Dan? Semu penting pisan. Inai mah rarewas pokna bari nyekal kana leungeun Hamdan. Teu aya naon. Pangwartoskeun jeeg enggal da bager
Cek Hamdan bari imut tapi birna ngegeter imut nu dipaksakeun. Kang Dan, inai aya picarioseun penting teh. Kang Dadan oge seueur teh picarioseun mah mung duka perlu dicarioskeun duka henteu. Kang Dadan teh sawios Kang Dadan moal nyariosna naon oge. Nanging inai mah perlu nyanggam ka Kang Dadan, inai nempas. Mangga ku Kang Dadan dikupingkeun. Nanging engke saparantosna Kang Dadan nyarios sareng Kang Amir porosot leungeun inai di udara. Wartos genjig, Kang Dan, inai netep teu ngarti. Enggal, leos inai ka jero teu lila geus kaluar deui. Di ditu saurna Kang Dan di kebon dipengker ambe salse mangga geura sareng inai. Pakarangan bumi paangga teh lalaga aya kebon jeruk Garut sagala, tangkal rambutan jeung dukuh aya sababaraha tangkal. Ari nupang deketna jeung dapur kebon kembang anu inai ngarupakeun taman leutik. Di tengah-tengahna aya tangkal camara 3 tangkal ngariung kana balong leutik nu make ponten. Caina mancar di caangan ku lampu TL dirupakeun lampu jalan. Handapun tihang lampu disadiakeun bangku paragi niis. Amir geus nyampak nangtung sisi balong bari udud sukuna sabelah nincak kana tembok sisi balong. Hamdan ngarandag ka kana leungeun inai. Ulah bandu nyanai, Kang Dadan hoyong ngobrol paduduaan sareng Amir. Pokna lalaunan. Rahasia Kang Dan, Hamdan unggek. Mangga atuh, ulah lali inai aya picarioseun. Imutna bijil deui, sakali deui Hamdan unggek. Leos inai ka imah geus katembong inai asup ka imah kakara Hamdan Malik nyamperkeun Amir lalawunan. Amir miceun kuntung rokona ka balong terus Malik yang hareup ka Hamdan beungeutna jauh tina sareseh. Tapi ku Hamdan kaciri kituna teh sebagian gede mah lantaran ku bingung. Hamdan ngodok saku jaket ngeluarkeun surat anu geus rikas song diasungkeun ka Amir. Ku Amir dipelong. Di sisi lain nanya Wirahmana teh ngayakinkeun. Maksud si lain rek naon? Cek Amir sanggeus nyidik-nyidik surat. Hamdan seri sinis. Tong sieun dewek lain rek minta pertanggungan jawab si lain. Senajan dewek berhak oge maksa si lain. Tipe si lain mah taya bahan gablag rasa tanggung jawab. Ngan dewek mah hayang ngayakinkeun. Teu perlu Amir rempas. Surat dewek geus jelas. Hamdan nilepan surat bus di kana saku jaket deui. Si laing teu perlu midatokeun deui kaputusan si laing. Memang surat si laing geus leuwih ti cukup. Dina robahna oge putusan si laing eueuh gunana. Soalna dewek teu ridho boga dulur kawin ka jelema nu martabatna leuwih handap tibatan beuteung keong. Amir nyiak Hamdan pura-pura teu ningali. Dewek nyaho si laing timburuan ka dewek, ngan dewek teu nyaho putusan si laing teh lantaran timburuan ka dewek atawa aya soal sajen atawa memang geus dirancang ti memehna. Tapi kajeun dan naon bae oge alasanana eueuh bedana. Oge sabalikna ayeuna dewek rek ngayakinkeun si laing ngan dewek perlu ngomong. Hamdan eureun sakedeung nyaritana teu lila pok deui ngomong. Lucu. Kacida lucuna, tapi oge kacida teu lucuna. Si laing timburuan ka dewek, sedang si laing diwabuhkeun oge ka mintarsih ku dewek. Tapi da si laing mah geus biasa ngukur kujur batur teh ku ukuran diri si laing sorangan. Bet di mana aya bangsat ngaku? Amir ngomong tambah henteu. Huntu Hamdan cakep. Urat-urat tina carehamna ranteng lir kawat, dadana ombak-ombakan nahan amarah. Ngan Gusti Allah anu uninga kana kasucian mintarsih. Kasucian nu geus digadabah ku si laing tanpa tanggung jawab. Stop. Dewek teu butuh ku pidato. Dewek teu hayang ngadenge sora si laing. Persetan segala tanggung jawab. Lamun si laing ahli tanggung jawab, kawin ku si laing. Lap Hamdan poek cekok perep Hamdan kana angan Amir. Amir nilep kawas pesotikal. Cerot. Dipapangkeun ku tuur kana beungeutna Amir mental lir diangkat ku leungeun buta. Leungeunna gupuy gapai neangan pamuntangan dina hawa. Bruk bae nyangkorah dina handapeun bangku. Karawak baju lemah dadana dirames jeung ku Hamdan diangkat ditangklungkeun sirah Amir ngalehek
getih ngocor tina irungna kubrag baik ku Hamdan digubrageun kana bangku. Amir ngaharurung Hamdan jalang-jeleng mepes nafsu nu ngagedor. Nyeung getih ngocoy tina irung Amir manehna ngodok sapu tangan lung dialungkeun kana beungeut Amir. Ku Amir dicokot dipake nyusutan getih. Pengacut bosok si Laing teh, tapi si Laing ulah sieun. Tanggung jawab si Laing memang rek ditanggung ku dewek. Hamdan ngodok surat mintarsih tina sakuna terus nyarita deui. Samemeh dewek indit, dewek minta supaya si Laing maca heula ieu. Pokna bari diasongkeun ka Amir. Amir melong tapi teu daekeun ari nampanan mah. Embung, keun ku dewek rek dibaca, sugan bakal nambahan kebahagiaan ka si Laing. Hitung-hitung sepenir ti dewek, karena perkawinan si Laing. Gurulang Hamdan maca surat, Amir ngeluk tungkul sereset ka hatena aya angin tiis, nyecep leket deui hatena ngalaket deui. Tamat dibaca surat ditilepan deui terus disakuan. Dewek teh nyaho, kumaha nasib mintarsih ayeuna. Tapi dewek janji ka si Laing. Namun engke di akhir mintarsih nepi ka meunang kacilakaan. Cece lebuukna salambar, getihna satetes. Dewek bari datang deui ka dieu. Pikeun nagih nyawa. Kejelig Hamdan indit Amir ngorejat. Dan teu didenge, berai panto imah muka Inai lumpat nyamperkeun. Kang Dan, Hamdan ngarandeg. Engke heula kapan tadi tos janji bade ngadangukeun cariosan Inai. Hamdan netep ku panonu pinuh ku kapeurih. Waktos Kang Dadan terakhir ka dieu, Kang Dadan kantos nyanggam kieu, pupus tina manah Inai. Emut Inai oge, tapi Inai teu tiasa, sareng ayeuna mah tos teu perlu Kang Dan. Inai nempas. Hamdan ngarahu. Kedah tiasa, sareng perlu keneh. Tembal Hamdan. Naon margina? Margi aya hal-hal nu henteu ngamungkinkeun. Naon? Kang Dadan bade mios kanu tebih. Bade ka mana? Ceuk Inai. Tak cantang tos ka mana-mana nama. Kanggo kepentingan saha Kang Dan? Kanggo kepentingan Kang Dadan ku anjeun atanapi nu sanes, atanapi mung sakadar bade mundur teratur. Upami persoalanana sanes model kieu, Kang Dadan moal mengenal perkataan mundur teratur. Rintangan naon bae nu baris ngahalangan cinta Kang Dadan, ku Kang Dadan bakal ditebus. Nanging duh, ieu mah Kang Dadan teh teu gaduh pilihan nu sanes. Inai ngahulang sakedeung terus ngodok surat tina jero BH sok dibikeun ka Hamdan. Sayak tos nama ieu nu bade dicarioskeun ku Inai teh. Surat ditampanan bari heran sinar lampu ti juru dapur nyaangan kana aksara anu Hamdan geus leuwih ti apal, manehna melong kaget. Nai, geus uninga? Inai unggok. Masih keneh perlu Inai nyoret kalangkang Kang Dadan tina hate Inai. Hamdan ngeluh. Narik Hamdan tungkul narik napas semu berat surat mintarsih dikolok tina saku sok dibikeun ka Inai. Aos, Inai ngajeriet leutik barang maca surat teh. Saha atuh mintarsih teh Kang Dan? Wargi Kang Dadan hiji-hijina tos nunggelis teu indung teu bapa sami sareng Kang Dadan. Kang Dadan onaman gaduh keneh nini. Nanging naon halanganana atuh kana hubungan urang da Inai oge sayagi ngiring milari sorana pinuh ku pangharepan. Inai teh kengeng nyarios kitu. Moal deui oge Inai teh bade nikah. Inai jebi. Moal mikeun ari kadah janten korban nu kadua mah bade dibedaokeun. Hayu urang pilari kuduaan sing dugi ka pendak. Sanes mung sakadar mendakan mungkul kewajiban Kang Dadan teh nai. Nu pangpenting nama kewajiban saparantosna ka pendak. Naon teh Inai nanya deui semu heran. Nyai tina embal kahinaan. Maksud Kang Dadan teh? Hamdan unggok. Mempertanggungjawabkeun naon anu kedah ditanggung ku Amir pokna bari seuri sinis. Naha ceuk Inai. Sesuai sareng kapala tuang raka, sora Hamdan datar karasana ngeceletit kana hate Inai. Antos Kang Dan, cenah bari dareda. Barabat lumpat ti paparatit ka imah, tapi ku Hamdan teu didaguan, leos bae balik. Datang-datang dug bae ngedeng. Nini na teu loba tatanya da biasana Hamdan guling gasahan teu daekeun sare, hatena marung kawot. Gek bae diuk ngahurung balung.
Kira-kira pukul 12 panto hareup aya nu ngetrokan ari dibuka Amir. Hamdan melong kosong kana beungeut Amir nu masih keneh bareuh tanpa perasaan nanaon. Menang dewek asup, sorah Amir leuleuy. Hamdan mundur gek diuk dina kursi. Amir nuturkeun gek deui diuk pahareup-hareup. Dewek teh rek masrahkeun beheung teuk-teukeun, ceuk paribasana dewek geus rumasa salah, rumasa geus atas sasar ngagugu setan. Dosa dewek teh dosa gede pisan, nepi lamun teh mah silaing teu ridho ngahampura. Dewek oge moal aral subaha, ceuk Amir sanggeus pahulang-hulang sakedeung sajongjongan mah Hamdan teu nembalan. Hanjakal silaing eling teh telat teuing. Kitu deui pangampura dewek ka silaing, moal aya gunana satungtung min can kapanggih bari jeung salamet mah. Geus bae ayeuna mah tong diperpanjang, pek silaing senang-senang. Keun mintar sih mah urusan dewek, paehna hirupna, geuleuh keumeuhna ku dewek bari diteuleman. Ceuk Hamdan harita ka Amir. Sanajan telat oge dewek teh lain heuheureuyan tobat teh. Seumur hirup dewek moal ngarasa tingtrim lamun can sujud kana sukuna. Hamdan seuri sinis, Amir tungkul pok deui nyarita. Sugan bae dewek bisa keneh momean nu masih keneh bisa diomean. Atuh saeutikna dewek bisa minta pertobat ngan pamenta dewek silaing ulah waka indit nyangan datang tu ngaganggu kana gawe ulah nambah-nambah dosa dewek. Keun min mah ku dewek rek diteangan nepi ka kapanggih. Hamdan ngahulang teu waka ngajawab. Soal silaing rek neangan min dewek moal bisa ngahalangan, tapi sabalikna dewek oge moal bisa dihalangan. Ceuk Hamdan harita ka Amir. Kieu dan kana pangorbanan silaing dewek muji syukur alhamdulillah, tapi ieu mah ceuk dewek oge dosa dewek teh geus gede pisan, teu kudu ditambah ku nyusahkeun silaing. Tong ngarasa dihalangan ku dewek ngan sing karunya ka Inai, manehna teh kakara rek mekar ulah nepi ka dipinggas keundahana. Hamdan cengkat, "Inai." Amir ngodok rokok sanggeus nyokot hiji sok di kana mejakeun, pelenyun udud sanggeus nyeseup 2 kali 3 kali pok deui ngomong. Dia dewek tas nyarita jeung apa ngabedokeun perkawinan. Benar eta oge Inai nu minta mimiti ka apa, tapi da sanajan Inai teu nyarios nanaon oge. Da dewek teh geus insaf bener-bener kana kasalahan jeung kana dosa sorangan. Sanggeus maca surat min ka silaing. Memang telat datangna kainsapan dewek teh, tapi apa boleh buat, meureun geus kitu kersaning nu kawasa. Oge hubungan silaing jeung Inai dicaritakeun ka apa jeung mamahnya tujuan, serta isuk silaing kudu ka ditu. Teu perlu panggih jeung dewek, da dewek mah isuk oge, isuk-isuk pisan rek indit neangan min. Lamun kira teu ngaganggu gawe, silaing bisa mantuan neangan di jero kota Bandung. Ceuk Amir harita ka Hamdan. Hamdan ngusap-ngusap puukna bari peureum teu ngomong sakemek. Sakitu heula bae dan dewek rek balik. Hamdan jongjon ulang leos bae Amir balik. Saleosna Amir meunang sajam 2 jamah. Hamdan can dekul bae mikir-mikir pilakueun ngagayuh ka subuh kakara sare. Isukna balik ti pagawean Hamdan nganjang ka Cilentah ka bumina Paangga. Ku Paangga jeung Ibu Ila ditarima kalawan somea. Amir mah geus teu kasampak geus indit isuk-isuk make jeep Paangga nu sok dipake di kantor. Maksud Paangga nya ulah Hamdan teh rek ngayakinkeun soal hubungan Hamdan jeung Inai. Hamdan waleh darada dicaritakeun ti mimiti nepi ka kajadian tadi peuting. Paangga unggut-unggutan Ibu Ila gogodag. "Ari barudak," saweurna. "Geus bae mah, ari geus kieu mah dikumahakeun deui atuh," saur Paangga. "Ih puguh, ngan ku apa kudu buru-buru diuruskeun jeung Kang Ardi, bisi aya buntutna anu goreng, da ieu teh urusan gede," saur Ibu Ila. "Nya puguh we ayeuna oge ku apa rek disuratan sina ka dieu." Pukul 10 lebih kakara Hamdan bisa balik. Urang tunda ayeuna lalakon Hamdan jeung Amir nu aya di kota Bandung. Ayeuna urang ngaguar deui lalakon Mintarsih nu aya di Tasikmalaya.
Geus 2 bulan Mintarsih aya di Tasikna geus mimiti ngarasa betah, tapi ari kapeurih hatena mah can lipur. Komo lamun gap kana beteung nu beuki mendeyang sok tara kaampeuh berebay bae cipanona kaluar. Anak keur kitu karasa kumanehna kumaha kahinaan dirina nembrak lir barang-barang dagangan dina etalase. Tampolana mah aya 2-3 poe tara bijil-bijil, ari lain dipaksa mah. Jeung Permana geus loma sok mineng ngobrol paduduaan. Dina waktu ngobrol kitu ku Mintarsih karasa dina teuteup jeung sikap Permana aya nu aneh, nu ngan ngabogaan harti sarupa, tapi malah ku aya sikap kitu teh keur Mintarsih mah karasana asa beuki nembreskeun kumaha handapna ajen diri manehna, lain ngagumbirakeun. Lain teresep ka Permana teh da kurang naon atuh patut teu nganjuk rupa teu menta bager nyantri usaha eukeur, tapi eta raheut dina hatena gede teuing hese rek lipurna ginggiapeun. Wargi-wargina Mama Haji Hanapi hiji oge eueuh nu nyahweun sarsilahna Mintarsih nu sabenerna Iwalti Permana mah kabeh oge nyahona teh ngan Mintarsih putra Ibu Haji Rokayah harita keur ditinggalkeun tugas ku salakina ka Irian Barat lilana 3 taun. Da kitu dibejakeun anak ku Mama Haji Hanapi. Dina hiji poe Mintarsih ulin ka gunung sabelah ka imahna Permana, dijajabkeun ku Siniah babuna. Sakitanan di jurung-jurung daekeun soteh imah Permana teh di sisi jalan wangunan toko daganganana sabangsaning pakaian, batikan, sapatu, sendal, kosmetik jeung sapapadana. Imah-imahna duaan jeung momon barayana keneh ti Mama Haji Hanapi sapantar jeung si Udin nu bantu di toko ngarangkep tukang di dapurna heureut cai da ari daharna masok di anteuran ti panglayungan. Kasampak Permana keur ngaladenan nu balanja nya kitu deui momon keur sibuk ngaladenan nu sejena. Ku Mintarsih teu waka diganggu diantep bae sina beres heula geus kaluar nu balanja kakara Mintarsih asup. Geuning Min, sareng saha tiap kalebat ceuk Permana bari moro. Di juru adak jeung tungtung meja etalase aya meja tulis jeung korsina 3. Permana metot hiji paragina. Calik ngago naon bieu teh? Kana beca tembal Mintarsih bari gek diuk. Urang tuang mihnya. Sawios da teu acan hoyong. Raos teh geura mihna oge. Da akang oge can nedana naon. Teu nunggu deui pamangga ti Mintarsih. Permana nitahan Siniah pesen mie. Rek gek pisan Permana diuk. Jol tamu manehna teu tulus diukna. Calik-calik bae heulanya itu aya tamu. Leos Permana nyamperkeun nu rek balanja. Cing nyu susu mon, pokna bari lempang, momon ngalewas ka dapur. Tekung silila Siniah ngurunyung bari nanggeui baki di isi piring, sok diteundeun kana luhur meja. Mangga cenah. Nu balanja teh teu tulus da eueuh nu diteanganana gek bae Permana diuk dina kursi hareupeun Mintarsih. Mangga atuh mamihna Min beri dakar nyontoan. Mon, mana caina? Momon norojol ti tukang nanggeui baki diisi 2 gelas susu ngebul. Sok diteuneunan dina meja. Bisi maneh hayang mah, menta hiji deui jig, ceuk Permana ka Siniah. Ah, narah, da abi mah atos neda, tembal Siniah. Leos bae manehna ka hareup. Gek diuk dina bangku tukang rokok hareupeun toko. Kumaha? Betah di Tasik teh Min? Kan tenan bae atuh betah mah. Nuhun ari betah mah. Permana ngodok saku, nyokot sapu tangan dipake nyusutan bibir, regot minum susu. Nah teu amis. Cik ulan deui yeuh mon. Piraku ceuk momon bari ngalewas ka tukang, nyokot wadah gula sok diteundeun hareupeun Permana. Palai keneh ceuk Permana bari ngucek-ngucek gula dina gelasna barang nempok mih Mintarsih beak. Ah, atos cekap tembal Mintarsih. Mangga atuh dileueut ci susuna. Bilih kidang amis mah tamihan deui bae gulana. Mon, tamu tuh. Ceuk Permana. Momon gancang mapagkeun tamu. Permana ngarongkong kana rokok nu ngagoler deket si ku Mintarsih, gancang ku Mintarsih disodorkeun.
pelos sabatang kana bibirna. Mintarsih nyokot bensin, cekres dihurungkeun, song diasongkeun, permana dongko. Seuneu bensin kakali cesan katiup angin, kak lengan Mintarsih dicekal, bungkuk bensin tina angin, karasaeun ku Mintarsih lengan permana ngageter. Sarebung haseup tina irung permana tapi leungeunna can lesot, nyeh imut. Mintarsih tungkul kepoh permana niup bensin. Porosot bensin ditarik lalaunan tina leungeun Mintarsih, sok diteunden dina meja. Kenging sabaraha taun ngadamel di apotek teh Min, pokna sanggeus niupkeun haseup rokok. 3 tahun kirang langkung. Ih, lami geuning, janten kasir sanes. Sumuhun. Teu kesel di bumi, pokna deui. Henteu, kapan ari siang mah ngadamel. Ih, sanes di Bandung akang mah neroskeun teu kesel soteh. Ayeuna di Panglayungan tara ngaraos kesel. Panginten teh naroskeun nuju di Bandung, jawab Mintarsih bari seuri. Henteu da batah, nah kitu Mintarsih nuluykeun di omonganana. Sanes, Min kersa ngabantuan akang di dieu. Ngabantuan kumaha? Sumuhun, janten kasir di dieu, pokna bari netep. Mintarsih ngahulang sakedapan mah bingung pipokeun daek kumaha teu daek kumaha. Ari daek meureun hartina saban poe kudu padeukeut, ari embung naon alesanana. We dipanyakiteun ieu ceuk dina hatena. Bari tungkul teh leungeunna mah teu cicing muih-muih bensin ku curugna. Uteukna milu muih mikir-mikir pi jawabeun. Kangna ceuk momon di tukangan meja etalase, permana ngaliuk momon nembongkeun samping 3 nagri. Sakedapnya momon teterangan stok enggal, ceuk permana. Mintarsih narik napas panjang. Leos permana nyamperkeun nu balanja terus guntreng padu harga tekung sirila permana nyamperkeun deui ninggalkeun nu balanja nu keur milang duit jeung momon nu keur mungkusan samping. Kumaha Min? Mangga upami dipercanten mah, nanging upami kawidian mah ke bae upami tos teu raridu, permana imut. Mangga iraha bae kersana, ieu mah etang-etang ngabang berangkeun manah bae sanes. Sumuhun, nuhun kana kapercantenan. Geuning tos siang, tos teu karaos. Bade uih ceuk Mintarsih bari nangtung. Jajabkeun atuh ku akang. Sawios bade kana beca bae. Mintarsih kaluar ti toko permana miheulaan ngagerowan beca. Kapang layungannya mang? Mangga geura salik Min. Gek Mintarsih diuk dituturkeun ku Siniah diuk gigireunana. Sing hati-hati mang, ceuk permana ka tukang beca. Mangga Den, tembal tukang beca. Mangga Kang, Mintarsih harita ka permana. Mangga, tembal permana bari unggek. Teka kocap pamirsa di jalana nyampak di imah aya tamu pameget. Haji dedeganana jangkung bersih, paroman jelema luhung jero ilmu, sareretan oge kaciri yen anjeunna teh saderek atawa henteu-henteuna wargi Mama Haji Hanapi. Ku Ibu Rokayah Mintarsih diwawuhkeun sing horeng eta teh rakana Mama Haji Hanapi ti Ciamis jenenganana Haji Gojali. Sok disarebut Mama Haji Gojali, kiai anu kawentar jero ilmu penemuna, jadi pangjugjugan tinu jauh, pangdegdeg tinu deket tempat pananyaan sarerea. Geus biasa ari 2 atawa 3 bulan sakali mah sok sumping ngalayad ka Tasik. Kapara putra jeung wargina ari kulemna nya sok di Mama Haji Hanapi. Pasualan Mintarsih ku Ibu Rokayah dicarioskeun ka anjeunna babakuna mah mentana sehatna. Sabot Mintarsih munjungan ku Mama Haji Gojali ditetep telem pisan, Mintarsih ngeluk teu wani tangga. Sing pasrah bae nyanyai, da geus tamaha sorangan, sing getol ibadah jeung tirakat anggur mah hitung-hitung nebus dosa. Pasrahkeun sagalana ka Gusti Nu Maha Suci. Da urang mah darma lumaku. Soal anu geus-geus, geus tong jadi pikir. Bisi matak jadi gering. Sing karunya ka budak, da budak mah teu nyahona naon, suci bersih. Mintarsih ngeluk tungkul teu ngomong sakemek kalayan Cipanon bae murubut.
hadena kaburu bedug lohor, mintar sih permisi reka cai tas salat lohor, manehna teu bijil-bijil deui terus numpi di kamar. Waktosna kabujang sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.